Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi teh Zaina Pradipta dari 12 IPS 5. Abdi ngadamel salad atau rujak. Bahan pikeun ngadamel salad atau rujak. 1 papaya, 2 biji cama, 3 palem ngora. Terus rujak sausnya ada gula aren, kacang, cabe, dan uyah. Pakakasna coek, piring, dan sendok. Lengkah-lengkah hiji nyiapkeun paste sareng nambihan kacang, uyah, cabe, dan gula aren. Green sadayana dugi karata. Pikeun ngalambereh rempah dina buah bengkoang. Teras grid dugi ka ngahiji. Teras diteuk-teuk buahna numutkeun rasa. Buah anu parantos diteuk-teuk dina piring. Finish, selesai.